Bismillahirrahmanirrahim. Ila daratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram sayyidillahil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala mu'alliful kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ma taqulu sareng eta disaurkeun fi hadal hadis dina ieu hadis ngalajengkeun anu kamari. Saur Kangjeng Nabi dina hadisna bunyal islamu ala khamsin. Anu ningal Bu hadisna sok dinyanyikeun ku budak TK bunyal islamu ala khamsin. Ieu hadisna teh saur Kangjeng Nabi bunyal islamu ala khamsin. Bunya sanes umi, sanes bunya umi. Bunya teh fi'il madi mabni majhul tina bana. Bunya teh hartosna diadegkeun. Bunya fi'il madi mabni majhul. Bunia diadegkeun naon al-islamu agama Islam ala khamsin natepan kana 5 perkara. Anu matak ngadegkeun kana Islam teh aya 5. Gambaran kumaha? Ibu bade ngadegkeun kana bangunan aya sababaraha tahapan. Hiji aya pondasi, 2 aya tihang, 3 aya temok, 4 aya suhunan. Tak kitu. Ieu kitu ngadegna Islam teh bi khamsin. Eta tetep ku 5 pirang-pirang perkara. Mana nu 5? Syahadati alla ilaha illallah. Nomor kahijina ku kalimat 2 kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. La ilaha teu aya deui pangeran anu hak diibadahan ku urang sadayana, anu hak ditaati parentah jeung laranganana illallahu angin Gusti wa anna muhammadan sareng Kangjeng Nabi Muhammad eta rasulullahi utusan Allah. Ari 2 kalimat syahadat teh Bu kalimatu haqqin. Naon cenah Bu? Kalimatu haqqin, kalimat anu hak. Janji Allah man qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah dakhalal jannah. Naon cik hartosna? Duka. Man qala sing saha jalma la ilaha illallah anu nyarioskeun kata Nabi anu ngucapkeun kana lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jeung kana lapad Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah maka bakal lebat ka surga. Ke bakal dibahas hadis-hadis nu nome. Sing saha jalma anu dina manahna aya kayakinan hane saukur dibaca hungkul da dibaca hungkul mah murang kali teh kaget tiasaeun la ilaha gampil. Tapi anu dimaksud man qala la ilaha illallah teh di pelaku urang dina manah urang sadayana urang gaduh kayakinan yen pangeran anu nyiptakeun alam dunia jeung sagala eusina teh iwal Gusti Allah. Tuh. Eta nomor kahijina tihangna agama teh naon maca syahadat.
diadegeun agama. Wa iqamis sholati jeung nomor kaduana ngadegeun kana salat. Bunaha dina rukun Islam bet iqamis salat henteu pialus salat. Bahasana ngadegeun salat sanes migawe salat. Naon bedana migawe salat jeung ngadegeun salat? Padahal duana ge ngadegeun salat bari ngadeg, migawe salat ge bari ngadeg. Namun anu ngabentenkeun di mana-mana urang salat na ngadegeun salat berarti urang gaduh harapan jeung cita-cita dina mana yen urang teh keur ngadegeun agamana Gusti Allah. Tapi lamun urang ngan saukur migawe salat kudu pas kecepes salatna ge. Paya salat dititah salat ku kolot geura salat gewat-gewat wudu paya base salat paya ngamparkeun sajadah eta migawe. Tapi lamun ngadegeun bakal sungguh-sungguh. Naon matak sungguh-sungguh? Sabab urang kaya-kaya keur dipencerong ku Gusti Allah. Nah make salat matak jadi tihangna agama, ngadegeun kana agama. Sabab saur Kangjeng Nabi as-sholatu imaduddin. Salat teh tihangna agama. Faman aqomaha faqad aqomadin. Sing saha jalma anu ngadegeun kana salat maka tos ngadegeun kana agama. Waman tarokaha jeung saha jalma anu tinggal kana salat faqad hadamaddin maka tos ngancurkeun kana agama. Tah ieu euna fenomena ayeuna. Ditaros ujang nyai ari ujang jeung nyai teh Islam osok salat kadang-kadang aya nu salat nate sapoe sapeuting teh full 5 waktu dilaksanakeun. Aya deui anu ngan saukur magrib hungkul. Aya nu oge anu saukur mingguan hungkul salatna teh salat naon? Salat mingguan Jumaah. Aya deui jalma teh anu salatna teh kur taunan hungkul. Ari Idul Fitri we da agul baju. Aya deui jalma teh nu saumur hidupna sakakalina tapi lain salat eta mah disolatan. Disolatan ibu disolatkeun mah atuh riweuh. Manya mayit geus diboehan geus dikapanan disolatkeun ku urang sok sia rukukeun mayit. Disolatan. Pedah bahasa Indonesia ini disolatkan bener. Jadi disolatkeun. Disolatan. Nya disolatan manjat teuing nya nu maot teh disolatan. Nomor kahijina tadi pangadegna agama teh hiji aya kalimat 2 kalimat syahadat. Nomor kaduana wa iqamis sholati ku ngadegkeun kana salat. Nomor katiluna wa ita izzakati ku ngaluarkeun zakat. Masrahkeun zakat. Zakat aya sababaraha rupa. Aya zakat mal, aya zakat fitrah. Zakat fitrah zakat anu wajib notok saban-saban babantok nincak saban-saban tak rek nu leutik rek nu badag rek orok rek kolot sadayana wajib ngaluarkeun zakat fitrah sanajan kakara borojol keur waktu harita. Eta wajib naon? Zakatna. Upami zakatna zakat fitrah. Sakur-sakur anu nyawaan pasti diwajiban ku zakat fitrah. Naon zakat fitrah teh? Jang mersihkeun diri urang, jang nyucikeun diri urang. Naon sababna? Sabab dina harta urang teh aya hak batur. Aya hak batur. Gambaran kumaha ibu teh keur hayang nyuh kopi datunuh bari lalajo TV bari ngisrika nunutan nyuh kopi kakara ge saragot geus dieudepan ku laleur
tah berarti dina kopi aya hak laleur anu urang henteu saad cacakan dina cai kopi komo dina rezeki urang. Nomor kaduana aya zakat mah teh seueur deui rupina, aya zakat tijaroh. Naon zakat tijaroh teh? Zakat perdagangan, zakat pepelakan, zakat pependeman, zakat naon deui? Zakat barang timuan, zakat barang tambang sadayana wajib dijakatan. Upami naon? Upami urang tos nisab. Tos nisab teh upami urang tos tepung, tos naon? Tos cupar, tos mencukupi, tos naik kana naon? Tos nincak kana titik wajib zakat, maka urang kudu ngaluarkeun kana zakatna. Ari eta dina jago keintonan. Oh, dia eta ge kedah. Sana sami kitu zakatna Sareng pares. Saparapat per puluh. Saparapat per puluh ibu misalkan dina pare ibu teh panen teh 1 ton. Panenna teh sakali panen. Berarti lamun sataun teh 3 kali panen. Wah gaya 3 ton. Misalkan upami dicanak nisabna teh 1 ton, maka zakatna teh saparapat per puluh. Saparapat per puluh berarti upami sederhanana pami tina 1 ton teh 75 kilo. Da saali ku zakat dengan urang sok kadang-kadang berat. Da pikiran urang mah zakat teh kudu ngaluarkeun naon? Harta. Padahal mah zakat teh mersihan harta. Mohon upami saur etangan mah 75 kilo ngan sok dipuleutkeun urang mah janten sakintal jang naon supaya ngalempengkeun bisi makurang bisi malangkung tah ku eta ditutupanana gitu. Ngabdolkeun. Jadi urang ganjaran zakat kenning ganjaran sedekah oge cupar gitu maksudna. Berarti kolot-kolot urang teh hebat. Aya deui zakat misalkan teh ibu angkat zarah, nu bade zarah anu kantos zarah, angkat misalkan teh ka mana ka Pangandaran. Aya zarah nama ka makam para wali ngan bade liburan ka Pangandaran. Nuju amang di Pangandaran aya naon? Aya nu amang-ambangan di laut kacanak ombak ari teh palid kana payun diri ibu. Ai pas dibuka teh eta gepokan naon? Harta karun jeung emas kepingan. Wah ibu teh geunyeun. Tah wayahna teh setiap tahun teh kudu dizakatan. Anu saya mah kitu daripada urang ayeuna wantun ieu mending keneh teu tinggalkeun. Sapertoskeun kieu ibu angkat-angkatan di jalan Nimu Artos. Cik saena dicandak kata napi diantep. Candak salabarkeun sae, candak pesakan jang tambah-tambah balanya, ulah eta. Naon sababna? Kieu Bu. Saya nama kieu. Eta teh aya 2 pendapat tina titimuan di jalan teh. Upami nimuna ku nilai anu teu pira. Mana nilai anu teu pira teh? Ibu nimu artos 2000. Kan tos dinilai teu pira urang 2000 mah. Benten jeung ibu nimu 50.000 genjleungna ge atoh naon ge kapanan. Upami nimu artos 2000 bahkan 200 perak patara dipulung-pulung acan sanes. Gengsi mulung duit 500 perak oge ayeuna barudak teh. Kajenting di Tajongan. Tah. Upami nilaina anu teu sapira ku harga ayeuna, maka eta aya nu nyebatkeun sok ari urang mendesak marek dianggo oge. Contoh, ibu teh nimu atos 2000 bade angkat ka pangaosan.
Karena kencerengkeun tah teu sawios-wios. Eta sapalih kaul nyebatkeun pami nilaina teu sapira, tapi sapalih kaul deui nyebatkeun sayana mah ulah we. Naon matak aya nu ngamanangkeun kitu? Sabab daripada kaanggo ku urang katuang ku diri urang mending kina simpen kana naon, kana anu leuwih manfaat. Kadang ada eta mah ada budak ngaranna ge. Budak teh atoh lamun niu teh. Cenah poe ayeuna mah bekal teh double ti bapana ongko, ti mamahna ongko, panimu ongko. Terus Oke, orang bahas sanes waktos aya jenis-jenis zakat, aya mustahik, aya asnaf zakat, anu hak narima zakat saha wae. Wa saumi ramadhana jeung nomor kaopatna saum dina sasi Ramadan. Wa hajjil baiti jeung nomor kalimana ibadah haji. Kamari aya urang parantos ngalaksana. Kamari urang ngalaksanakeun ibadah haji anu dinasibkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Angkat ka Makkah, mudah-mudahan urang sing tiasa ngadutulkeunana. Amin. Liman istata'a ari ibadah haji mah khusus liman pikeun jalma istata'a anu mampu, anu kawarat sabilan di jalanan. Mampu naon? Mampu ongkosna, mampu makalan anu ditinggalkeunana, mampu awakna. Da aya bujalmi teh anu mampu hartana tapi teu mampu tanagana. Aya anu tanagana mah kuat tapi teu mampu hartana jiga urang kitu. Terus teu mampu acan dinasibkeun beurina. Mata sok aya istilah dina haji mah haji badal. Naon badal teh Bu? Gaganti. Abi nu angkat hajina saha nu ibadah hajina mah kitu ku abi di badalan teh eta haji badal. Teraskeun wal imanu sareng ari iman eta qaulun diucapkeun bilisanin ku lisan sapertikeun kumaha tadi teh wa tasdikun jeung dibenerkeun bil jinan ku hate. Jadi kudu aya sinkronisasi antara ucapan jeung hate wa amalun jeung diamalkeun bil arkan ku anggota badan. Antara anggota badan jeung hate jeung lisan teh kudu sinkron. Ari ceuk hate abdi iman ka Allah, tapi lisan sok nyacad sok nyarekan ka batur. Berarti urang teh can iman ka Gusti dan nu iman ka Allah mah moal wantun nyarekan batur. Atawa ari dina hate sae jeung batur, ari dina padamelan hade jeung batur, tapi hate narugad-rugad ka batur eta ge sami mawon. Tai kotok tai hai, akur-akur keneh naonana? Bauna. Tah. Wa dalilul a'mali jeung ari buktina amal eta aksarun seueur min ayyuhso tibatan dihitung. Wa in kanal abdu yablughu al jannata bi fadlillahi ta'ala wa karamihi. Wa in kana jeung lamun kabuktian al abdu hiji jalma yablughu nepi itu si jalma al jannata kana surga bi fadlillahi ta'ala ku fadlna Allah ta'ala wa karomihi jeung ku kabageuran Allah ta'ala. Ibu hiji jalma urang teh lebet ka surga teh ku fadlna Gusti Allah. Urang asup ka surga teh ku bageurna Gusti Allah. Lanes ku ladang amal urang, sanes ku ladang ibadah urang, tapi ku fadlna Allah. Naon ari fadl Allah teh keadilan Allah, kautamaanana Allah ngunggulkeun hambana. Ieu pi surgaeun, ieu pi narakaeun. Naon sababna? Sabab lamun urang tatagenan salat urang nu matak nganterkeun urang ka surga urang teh salah. Naon sababna? Sabab cantang tu salat urang teh husu.
Lamun urang tetagenan sedekah urang nu matak nganterkeun urang kana surgana Allah cantang tu naon sabab sedekah kadang-kadang urang mah boga sifatan tina ria. Sedekah nama bungkeleuk anu disedekahkeun nama aya ngan tujuan urang hayang dianggap bageur ku batur. Matak nya pamidi emutan kainya mah cantang tu amal urang teh nulungan ka urang. Matak lebet ka surga mah ladang fadlna Gusti Allah. Teu aya jalmi anu ditakdirkeun jeung bakal yakin asup ka surga. Sadayana ge kumaha engke, kumaha Gusti. Lakin tatapina ba'da ayyasta'idda sabadana migawe itu si abdun bi taatihi wa ibadatihi. Fadlna Allah datang ka urang pikeun asup ka surga teh sabada urang taat ka saha heula ka Allah. Lamun urang teu taat mah boro-boro sumping fadl Allah. Sapertikeun kumaha jalma kafir anu jelas-jelas kafirna moal mungkin asup ka surga. Naon sababna? Sabab rek meunang fadl Allah kumaha da taatna ge imanna oge da di bahasana gitu. Lakin ba'da ayyasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi. Sumpingna fadl Allah jeung kabageuran Allah ka urang teh ladang taat heula urangna ka Allah jeung naon ibadah heula urangna ka Gusti. Atusna lamun kitu mah Allah teh tatagenan ka makhluk. Lain Allah tatagenan ka makhluk ngan piganjaraneun urang anu bakal dipasikeun ku Allah ka urang teh tatagenan ku urang kudu taat heula ka Gusti Allah. Maksudna mafhum mukhalafahna mun urang taat urang bakal salamet, lamun urangna teu taat urang bakal cilaka. Li anna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Naon sababna? Sanyana ari rahmat Allah eta deukeut minal muhsinin ka jalma anu caket. Walau kila jeung aya nu ngaros deui aidon deui hal yablugu naha bakal tepi bimujarrodil iman ku iman wungkul naha bakal tepi asup ka surga ku iman wungkul. Cik ibu naha urang bakal asup ka surga ku modal iman wungkul bakal moal naam nya bakal asup surga ibu ngan sok sanajan urang saukur mawa iman wungkul mawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan cek tadi ge man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal sahaja man mengucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bakal asup ka mana? Sanaos bermodalkeun eta hungkul bakal lebet ka surga. Ngan lakin mata ya blugu tapi rek iraha nepina. Matak lamun anu naroskeun nah bakal ka surga ku iman hungkul bakal ngan balikeun deui ke urang ngan rek iraha nepina. Anu beramal mang ratus tahun wae aya proses anu lami pikeun nepi ka surga komo atuh nu teu ibadah sama sakali. Ngan ieu teh maksana dina pada naon Allah mere harapan sing sajalma anu maotna mawa kaimanan pasti bakal salamet awal akhir asup ka surga. Wa kam min aqabatin kaudin yaqta'uha ila ayyasila. Wa kam jeung aya sabaraha min aqabatin tina tanjakan kaudin anu hese. Naon sababna? Sabab ke urang asup ka surga teh moal gampil aya melewati beberapa tanjakan jeung hambatan. Jika kieu ibu damel cara oge teh di hiji perusahaan kapan hayang naik jabatan teh kudu aya proses anu panjang. Kudu kapake heula ku bos, kudu kapercaya heula tina mimiti karyawan diangkat jadi manajer kan kitu. Aya tahapan heula komo ieu hayang lebet ka mana? Ka surga. Matak atuh
teu cukup ku iman hungkul ngan capek tujuanana. Gambaran kumaha anu ka surgana mawa amal mah gambaran angkat ka Jakarta numpak mobil, ku mobil dianterkeun ka Jakarta paling ge 4-5 jam dugi, tapi anu lempang nikreuh ti dieu ka Jakarta rek iraha dugina saminggu ge can karuhan tepi lamun teu cangkeul mah tuurna, lamun teu kaburu gempor mah pan sampeanana kan kitu. Matak atuh urang pentingna beramal teh kitu. Mana tingkatan urang ka surga teh tanjakanana fal awalu nomor kahijina tilkal aqobah tina itu tanjakan aqobatul iman aya tanjakan iman. Wa innahu hal yaslamu min salbil iman amla. Pertanyaanana hal yaslabu nah bakal coplok itu keimanan, nah bakal salamet itu si jalma min salbil iman tina coplokna iman amla atawa henteu. Nu dikhawatirkeun jalmi anu lemah iman mah anu ngan saukur mawa kalimah 2 kalimah syahadat mah coplok iman di tengah jalan. Naon sababna? Sabab setan mah moal eureun ngagoda jeung moal eureun mangaruhan. Sakelas wali wae bisa asup kana neraka bar sisoh anu katelah ilmuna, bar sisoh anu katelah imanna ka Allah, maca bismillah ge bisa ngapung, ngaji na ge di awang-awang jeung para santrina, tapi ditakdirkeun ku Allah asup neraka. Naon sababna? Din akhir hayatna coplok ka iman. Tak urang mah kedah sing menang ngadoa Allahumma naon lakuin doa teh ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah pangeran abdi mugi ngahampura Gusti kana dosa abdi, dosa ibu Rama abdi. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Seueurkeun dawamkeun doa eta, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Naon sababna? Sabab setan moal eureun ngarongrong urang supaya urang jadi baladna. Nepikeun ka poe kiamat, acan gogoda urang teh ti bangsa-bangsa Yahudi jeung Nasrani. Walang tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Setan moal ridho ningali urang taat ka Allah, setan moal bahagia ningali urang getol ibadah ka Gusti Allah. Aya deui ti golongan jelema moal ridho bangsa Yahudi jeung Nasrani. Salian ti urang bisa nuturkeun kana agamana Yahudi jeung
Nasrani mata kurang sing ngadoa ka Allah gitu. Mudah-mudahan kurang sing dipaparinan hirup husnul da eta kuncina mah Bu. Urang taat 1000 tahun di dunia nalika maotna pegat keimanan maka hasilna nol besar teu aya nilai naon-naon. Tapi tukang maksiat ka Allah nalika maotna letahna tiba-tiba bentes ngucapkeun 2 kalimat syahadat eta anu bakal bagja di hadapan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa idza wasala hal yakunu haiban khaiban muflisan. Tanjakan nomor kedua, nah bukti lamun urang lulus tina keimanan, urang teh bakal kagolongkeun jalma anu rugi atau jalma anu bangkrut. Naon sababna? Wa qala Hasan Al-Basri yaqulu Allahu ta'ala saur Hasan Al-Basri ngadauh Gusti Allah li ibadihi ka hambana yaumul kiamati dina poe kiamat udhulu maka pek arasup aranjeun kabeh ya ibadiya hei hamba-hamba kami al jannata ka surga bi rahmati ku rahmat kami waktasimuha jeung ari menang bagian waktasimuha ari menang bagian anjeun hak tina sawarga eta bi amalikum ku amal aranjeun kabeh. Tuh saur kamari cek abi gini kan lebat ka surga mah ladang rahmat Gusti Allah, urang menang nikmat di jero surga ladang amal urang. Jiga kieu we Bu ayeuna urang di dunia aya tingkatan jalmi teh anu jadi pejabat, aya anu jadi presiden. Beda kan kahormatanana oge, sanes berarti berkasta-kasta sanes. Tapi tingkatan kehormatanana beda. Beda presiden jeung rakyat biasa ngariungna oge. Tah urang di surga ge kitu. Upami urang seueur amalna maka urang bakal janten penghuni istanana surga. Tapi lamun urang amalna saala kadarna ya paling urang jadi penunggu pos rondana di surga teh mudahan begitu. Sing yakin lebet surga ladang fadolna Allah, ladang rahmat Allah, tapi urang menikmati nikmat di surga tah eta ladang amal urang. Ujang kumaha cenah anu naon anu tina neraka heula tuluy ka surga. Tah ke aya di tempat khusus Bu. Aya jalmi anu disiksa dina neraka terus ka mana? Terus ka surga. Engke teh bakal aya tapakna. Bakal aya tapakan benten. Jeung anu ahli surga melas gambaran kumaha? Gambaran ayeuna tersangka terdakwa korupsi pasti kan aya beda nabunya aya di rompian oren tah kitu. Sege nu ti neraka ka surga ge aya bakal aya bedana heula. Aya tandana tapak cirina. Kitu. Mudah-mudahan urang sadayana sing lebetkeun surgana Allah oge sing tiasa ngaraoskeun kana nikmat surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Hadallahu wa yakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.